ngajarkeun kuasan si Abdul Qadir Jailani ninggal batur teh kudu leuwih mulya tibatan ninggal urang teh kudu leuwih hina tibatan batur. Anu sepuh ninggal anu anom si ujang budak kene mulya ieu budak teh can boba dosa geletuk mun teh mawa budak kene geletuk teu boga dosa surga cek sepuh ninggal murang kali nu mulya sa murang kali cek murang kali ninggal sepuh nu mulya teh sepuh si nin mah getol ka pangaosan jika namanya amalna teh loba mun teh mah abdi mah amal sakarek saeutik pisan nin mah geus puluhan tahun hirup di alam dunia geus 80 tahun jika nama amal geus loba lamun teh mawa letuk mawa amal anu loba nu mulia saha sepuh ceuk anu pinter nu mulia nu bodoh jamaah mah ngaji alhamdulillah di mana teh masak sanajan ngajina ge barobeh bubar poho kabeh rek salat kumaha ajengan we rek puasa ceuk ajengan we sugan hayang ngarti ngaji teu hayang nu matak tara marawa buku oge da teu hayang ngarti nu penting hadir we hungkul gitu je tapi da alhamdulillah kieu-kieu oge daek ngaji engke teh moal ditaros ku malaikat cukup we cenah jam da abdi mah nurut ajengan sakitu we hungkul meuni gampang beda sareng abdi ceuk ajengan teh nya abdi mah kudu mempertahankeun kana argumen abdi kana ilmu abdi nu bodoh mah jalmi-jalmi jamaah makan lebet ka surga we cek ajengan nu mulya saha jamaah cek jamaah ninggal ajengan tinggal Pak Ustad Pak Ustad mah ilmuna tos luhur tabahur ku ilmu sadayana ge janten ilmu saur jumjuna cenah naumul alim ibadah bobona jalmi anu alim mah ibadah urang mah bobona ge lain ibadah eta pangarsa mah aya nu bobona ge janten ibadah komo ibadah nah cenah cek jalmi bodoh nu mulya nu berilmu cek anu taat nu mulya nu seueur maksiat ningali jalmi nu seueur maksiat Gusti hidayah can lungsur ka jalmi tapi abdi teu terang akhir hirup ieu jalmi husnul khotimah tapi suul khotimah datu sakedik Gusti geuningan jalmi teh sok ngangken nalika anjeunna loba dosa mah kan rumaos punya jalmi nu seueur dosa mah sok ngangken eta teh sok mun teh masa sareng ajengan da minggir isin teh sareng pangarsa isin rumaos abdi mah seueur dosa ngangken teh kitu ngangken pan urang mah tara ngangken loba dosa bahasa da jalmi nu kitu sok ngangken seueur dosa cantang tungtungna husnul khotimah suul khotimah tiasa janten Allah napi tobatna husnul khotimah biheung teuing urang anu ngarasa pinter urang ngarasa soleh dosa urang seuteu karaos janten anu mulia teh batur we pan urang teu apal ibu mun teh mah dosa nu pangageungna teh dosa ujub jeung takabur teh dosa pangageungna eta teh setiap dosa anu kaluar tina takabur eta teh hese dihampuranna lamun dosa tina syahwat gampang dihampuranna ieu tukang mabok tukang judi tukang zina dosa ageng tapi kaluarna tina syahwat maka lamun tobat gampang dihampuranna sapertos saha Kangjeng Nabi Adam alaihissalam minamal kaawonan tapi tok tina syahwatna dihapunkeun Gusti Allah tapi dosa anu tina takabur iblis tepikeun ka ayeuna dosana can dihampura iblis teh ahli ibadah upami urang ngarasa diri suci batur teh salah we narakai batur urang ngarasa pang pinterna urang ngarasa pang solehna batur teh salah urang anu benerna teh tawas aya dina diri urang angkuh ujub kana amal abdi bahwa abdi teh jalmi anu soleh eta teh dosa justru dosa nu hese dihampurana naon takabur teh